Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah simguring penginten tarantos kasumpingan Ki Dalang Rahmat dina edisi Karanjang Kang Rahmat Nganjang penginten salah sawios silaturahmi ka bumi simkuring nyatana di wewengkon Kampung Cimolak Desa Warja Bakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Anu alhamdulillah penginten simkuring dina danget ayeuna baris penginten ngapayunkeun atanapi baris ngamainkeun alat musik kecapi, namun penginten sateuacan ngamainkeun simkuring baris ngapayunkeun dina tata cara nyurupkeun kacapi melalui suling Sunda. Namun penginten sateuacana simkuring ngedahapunten boh bilih dina nyurupkeun kacapi kirang ngeunaan kirang pas kitu kumargi nyurupkeunana ku nyalira kitu nya acan teu aya anu ngarencangan gitu pami biasana mah sareng rekan sok ngepas gitu pami ku nyalira mah sok kirang pas gitunya hapunten boh bilih aya kakirangan sapertos ieu pan ieu ngangge surupan 5 genep sulingna ieu 5 genep beda sareng suling-suling anu 54 sareng aya 52 pami dulu 54 ieu suantena ieu 54 enten deui sareng nu 52 ieu surupan 52. Kami ieu kacapi sami sareng surupan anu 5 genep tadi. Ayeuna kusim goreng ieu kacapi bade dirobah karena surupan 52 supados hegar. Kita nyenak barang nanti nih. Daminatila. Daminatila. Bade nyanak laras sorong. Bade dina laras panginten nu kahiji pelog. Nyanakna tina barang nyatana hiji. Nadala. Kami tos kapendak dina saoktav daminatila tinamida kantun ka oktav nu salajengna nyatana kawat kagenep samikeun duana sanada 11
karena 18 rasanya 20. Suling 52 tadi. Sami kan jadi napelog pangitan si goreng badai nyobian catrikan. Catrik panginten dina raga nyurupkeun kacapi tina surupan 5 genep karena 52. Panginten disim kuring sakitu biasa dicekapkeun. Panginten hatur nuhun parantos ka sumpingan ti Kidalang Rahmat dina raga edisi Karanjang. Pengintennya Kang Rahmat Nganjang gitu, tong hilap di like, subscribe, and share gitunya. Dan itu sim goreng hapunten babili share kalopatan. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.